ayeuna pan usum puasa nu puasa mah gitu nu puasa mah di tanggal hiji gede ganjaran anak nepi ka tanggal 8 bisi urang beratna puasa penting teu ngaji mending tong puasa turun derajat disangka teh meureunna disangka urang anyar kena ieu puasa tadi siangna yang moal ngirik moal ngaos gitu eta teh lain ieu teh lain naik derajat teh ku Allah geus dibere ganjaran tohaga dina ngaji ternyata ku urang teh nepi ka teu ngaji tina sabab beurangna leuleus puasa pantes almarhum kapungkur mama saehuna nyarek puasa sunat teh dicarek naon sauna lebah ngaji leuleus ieu teh bisi disangka gitu opang itu kudu dieukeun bulan Dzulhijjah teh termasuk bulan anu diagungkeun gitu nu keur dipigawe ku urang teh ieu teh pangtohagana ieu teh jadi tong leutik hate bisi urang ayeuna ngaji unggal peuting ti beurangna udud tuluy batur nu tarang ngaji beurangna puasa leh ibadahna ku batur moal ilih nu ngaji mah moal komonya kieu mah atuh urang pada urang puasa osok ngaji teu pegat kitu mah jelas teruskeun tama ayeuna tinggal robah niatna bae puasa mah teruskeun ngan niatna robah entong niat sunat naon sunat puasa Dzulhijjah urang mah kiru ka tukangna modohan Ramadan we niatna